engke di akhir zaman bakal terjadi cek Kangjeng Nabi iza nazalat nazilatun, di mana terjadi hiji masalah di hiji negara, baik eta masalah gempa, tsunami, balai, atau nu terjadi di sekitar negara eta, mungkin gejolak politik, mungkin gejolak perekonomian, mungkin gejolak perbudayaan. Idza nazalat nazilatun jama'al amir al ulama, bakalna raja, bakalna gubernur, bakalna bupati ngumpulkeun para ulama, musyawarah pemerintah amir umaro jeung para ulama sanggeus dimusyawarahkeun. Idza tafaku bihi, di mana mupakat ulama jeung eta amir an fadahu diluluskeun. Bagus model kos kitu. Wa idza talabu bihi, di mana takur jeung kahayang amir